Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib menggunakan logat Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Fathul Qorib kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng kasih mukmin jeung kasih kafir di dunia. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alin kasih mukmin wungkul di akhirat. Qala parangtos ngadawuh saha asy-syaikhu syekh al-imamu anu jadi imam, al-alimu anu berilmu, al-alamatu anu sar ilmuna, Syamsuddin anu jadi panon poena agama, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim, tegasna Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i anu madhab Imam Syafi'i. Taghammada munga ngalubaran huka itu Abu Abdillah Muhammad bin Qasim saha Allahu Gusti Allah birahmatihi ku rahmatna Allah wa ridwanihi sareng ku karidwana Allah. Amin. Moga ngaijabah Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep hak Allah. Tabarukan barina ngalap berkah bi Fatihatil kitabi ku pembukaan kitab li'annaha karena sanyana itu Fatihatil kitab ibtida'u kulli amrin eta mimiti sakur-sakur perkara ribalin anu ngabogaan balukar anu hade wa khotimatu kulli du'ain sareng panungtungan sakur-sakur doa mujabin anu dijabah wa akhiru da'wal mu'minina sareng panungtungan dakwahna pirang-pirang jalma nu iman fil jannati di surga dari sawabi tegasna lembur ganjaran. Ahmadu muji kuring hu ka Allah an wafaqo kana yen masihan pitulung Allah man ka jalma aroda anu ngamaksud man min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah litafaquhi pikeun ngalap ngarti fid dini dina agama ala wifqi muradihi kana metukan pamaksudanana itu man wa usolli sareng maca shalawat abdi wa usallimu sareng maca shalawat sareng maca salam abdi ala afdhali khalqihi kapang abdullah makhlukna Allah Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalina anu jadi dunungan pirang-pirang rasul al-qaili anu ngadawuh man ari sawe jalma yurid anu ngersakeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka itu man khairon kana ka sayan yufaqih maka bakal merengarti Allah hu ka man fid dini dina agama wa ala alihi sareng ka kulawargina Muhammad wa sahbihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Muhammad muddata zikri zakirina dina waktu elingna pirang-pirang jalma anu eling wa sahwal ghafirina sareng pohona jalma pirang-pirang jalma anu poho wa ba'du sareng sabadana maca bismillah alhamdulillah shalawat cinareng salam ka kanjeng Nabi hadza ari ieu kitabun eta kitab fi ghayatil ikhtisari dina antekna ngaringkas wa tahdzibi sareng ngabersihkeun wada'tu sareng nyusun kuring hukana itu kitab ala kitabi kana kitab al musamma anu ngaranan bitaqribi ku kitab at-taqrib yang tafi'a supaya ngalat manfaat bihi kana itu at-taqrib saha al-muhtaju pirang-pirang jalma anu mika butuh minal mubtadiina ti pirang-pirang jalma anu ngamimitian li furu'i syariati kana pirang-pirang cabangna syariat wadini sareng agama waliyakuna sareng supaya kabuktosan itu at-taqrib wasilatan eta jadi perantara lina jati pikeun kabagjaan kuring yaumadini dina poean kiamah wa naf'an sareng bermanfaat li ibadihi pikeun pirang-pirang hambana Allah al muslimina anu Islam kabeh innahu karna sanyana Allah sami'u du'a
ibadihi eta anu nguping sakur doa hamba pirang-pirang hambana Allah, wa qaribun sareng anu caket, mujibun anu ngaijabah, waman sareng ari sahawe jalma kosoda anu ngamaksud itu man hu ka Allah la yakhibu maka moal rugi itu man. Wa idza salaka sareng di mana-mana naroskeun ka anjeun saha ibadi pirang-pirang hamba kuring anni ti kuring fa inni maka sanyana kuring qaribun eta anu caket. Wa'lam sareng kudu terang anjeun annahu kana sanyana kalakuan yujadu eta dipendakan fi ba'di nusakhi hadzal kitabi dina sapalih salinan ieu kitab fi ghairi khutbatihi dina salianti bubukana hadzal kitab tasmiyatu kana lafat tasmiyatu ngangaranan kuring hu kana itu alkitab tarotan dina sawaktu bitaqribi ku kitab at-takrib wa tarotan sareng dina sawaktu bil goyatil ikhtisari ku kitab goyatul ikhtisar. Falidzalika maka kulantaran itu tasmiyatu tarotan sama itu maka ngangaranan kuring hu kana itu hadzal kitab bismaini ku dua ngaran ahaduma ari salah sahijina itu ismain fathul qaribil mujib eta kita fathul qarib al mujib fi syarhi alfazil taqrib dina syarah pirang-pirang lafaz kitab at-taqrib. Wasani sareng ari anu kadua al-qaulul mukhtaru eta kitab al-qaulul mukhtar fi syarhi ghayatil ikhtisari dina syarah kitab ghayatul ikhtisar. Qala parangtos ngadawu saha Syekh Husain al-Imamu Imam Abu Thayyib tegasna Abu Thayyib wa yustaharu sareng dimasyhurkeun itu Abu Thayyib ayeuna deui bi Abi Suja ku Abu Suja Sihabul millah anu jadi cahayana agama wadini sareng tegasna agama Ahmad binul Husain tegasna Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Ahmad al-Asfahani anu bangsa Asfahan. Sako muga nyiram saha Allah sarohu kana kuburanna itu Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahan sobibar rahmati ku kocoran rahmat waridwani sareng kariduan waskana sareng muga nempatkeun Allahu ka itu Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani a'la faradisil jinani kana pangluhurna surga Firdaus. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Fathul Qarib kalawan nyebat dengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng kasih mukmin jeung kasih kafir di dunia. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit kasih mukmin wungkul di akhirat. Abtadi'u ngawitan abdi kitabi kana kitab abdi haza anu ieu. Wallahu sareng ari lafad Allah ismun eta ngaran lidzati pikeun zat al-wajibi anu wajib al-wujudi anu aya. War-Rahmanu sareng ari lafad Ar-Rahmanu ablagu eta leuwih banget maknana minar rahimi tibatan lafad Ar-Rahimi. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep hak Allah. Huwa ari itu alhamdu as-sana'u eta ngalem alallahi ka Gusti Allah ta'ala bari mahalur Allah bil jamili ku kagindingan ala jihad ta'zimi ngatepan jihad ngagungkeun. Rabbi ay maliki Rabbi anu mangeranan ay maliki alamina tegesna anu ngamilik sadaya alam. Bifathil lami kalawan dipatahkeun lamna. Wa huwa sareng ari itu fathil lam kama eta seperti perkara qala anu tos ngucap saha Ibnul Malik
Imam Ibnu Malik. Ismun eta ngaran, ismu jam'in eta isim jama' khosun anu khusus biman kajalma yaqilu anu berakal itu man, la jam'un lain jama'. Wa mufraduhu sareng ari mufradna itu al-alamina, alamun eta lafad alamun bi fathil lami kalawan di fathahkeun lamna, li'annahu karnya sanyana itu alamun ismun eta ngaran amun anu umum lima pikeun perkara siwallahi anu salianti Allah. Wal jam'u sareng ari lafaz jamana khosun eta lawi khusus biman kajalma yaqilu anu berakal. Wasalla sareng muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah, wasallama sareng maparinan kasalamatan Allah, wasallama sareng maparinan kasalamatan Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad an-nabi anu jadi nabi. Huwa ari itu an-nabi bil hamji ku make hamzah wa tarkihi sareng ku ninggalkeun hamzah ingsanun eta manusia uhia anu diwahyuan saha ilaihi itu ingsan bi syar'in ku syariat ya'malu anu ngamalkeun itu ingsan bihi kana syar'in wa illam yu'mar sareng sanajan teu diparentah itu ingsan bitablighihi ku ngadugikeuna itu syar'in. Fa in umiro maka lamun diparentah itu insan bitablighihi ku ngadugikeuna itu syar'in fan nabiyun etana maka eta nabi wa rasulun sareng rasul aidon deui. Wal makna sareng ari makna yungsiu eta muga ngamunculkeun Allah as-sholata kana rahmat wassalama sareng kasalamatan alaihi ka Kanjeng Nabi. Wa Muhammadun sareng ari lafad Muhammad alamun eta ngaran manqulun anu ditukil minis mi maf'ulin tina isim maf'ul al mudha'afil aini anu ditikelkeun ain fi'ilna. Wa nabiyyu sareng ari lafad an-nabiyyu badalun eta badal minhu tina lafad Muhammad au atfu bayanin atau ataf bayan alaihi kana lafad Muhammad. Wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi at-tahirina anu suci kabeh. Wa hum ari itu ali kama sapertikeun perkara qala anu ngucap kana itu ma saha asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Aqribuhu eta pirang-pirang karabatna Kanjeng Nabi al mu'minuna anu iman kabeh mim bani Hasyimin ti bani Hasyim wa bani Muthalib sareng bani Muthalib. Wa qila sareng dicaritakeun waqtaru sareng milih hu kana itu kil saha an-Nawawi Imam Nawawi. Naon lafad innahum kullu muslimin. Innahum sanyana itu ali kullu muslimin eta sakur-sakur jalma anu Islam. Wala'alla qaulahu sareng buah-buah kasauran musannif at-tahirina lafad at-tahirina mungtajaun eta anu dikaluarkeun min qaulihi ta'ala tina dauhan Allah ta'ala lafad wa yutahhirukum tatahira wa yutahhira sareng muga nyucikeun Allah kum karanjeun tathira kalawan nyucikeun anu sabenerna. Wa ala sahabatihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Jam'u sahibin nabi jama' tina lafaz sahibin nabi. Wa qauluhu sareng ari kasawuran musannif ajma'ina lafaz ajma'ina takkidun eta nguatan li sahabatihi kana lafaz sahabatihi.
Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.